kau pernah Tapi wani mau Tapi al Tapi alhamdulillah. Wargi Tarsi dimanapun anda berada, selamat wehki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, pangandai wargi Tarsi dimanapun anda berada. Alhamdulillah hari ini kayak hari ini sejak silaturahmi mimpinya pangulung nanti pangarsana Bapak Haji Mansur yang paling hakim. Mudah-mudahan tangtasnya saatosna dipenakan bojona cing sehat deh secara biar gitu bisa lo apa nama da seorang hamapan ke kurang tanya kurang ceplikan udah gerakan kepala do entong. Hai Nino, tunggu kan? Dadah, ngomong dadah, ya, tungguin ya, ya, dadah. Setelah dapat restu dari si Ciliniknok, kita OTW kan. Kata wis Bang Barhideng jadi robot nih semenar gua gitu. Ayo gerak. Kan itu jalan rada bingung lagi soalnya ini teh hujan. Alhamdulillah. Non teh garasi banjir. Pergi pokoknya mah desa tercinta weh. Jadi lamun cicing di dia asa di Taman Safari. Oh. Ieu teh oma wargi tah lamun tuh belah itu bebek meri nya marokan. Ieu teh mun pas sore mah mau. Ieu teh marokankeun. Tawis langit geus mendung. Sosanajan cek paribasa ge mendung tak berarti hujan. Tapi orang teh kudu sadia payung sebelum hujan, oke? Ayo. Perjalanan di sore hari cuaca nggak ada pemisahan ya, bisa pajarkan teman piknik kan, piknik ya, oke. Kalarsan supir turis kalau teh terbiasa bahasa Sunda gitu. Ya laut gitu. Oh tinggal ya tuh dia teh keur kawenehan mah di dia paus air tawar. Iya. Pokoknya mah kangge wargi Tarsi. Mudah-mudahan tiasa kaibul. Oke, Mister? Yes. Oh, yes. The yes kumaha tuh. Alright. Marakan aing teu bisa bahasa Inggris. Sayang tong di mana wae dan kantong guys. Mana? Itu. Alhamdulillah disarengan ku Pak Haji Nono
Ge Haji Pepen ya. Salah sawios Banar Bonteng wargi teh. Lalawaran teh. Kamari teh karek sabaraha kali panen kamari? 7. Tuh. 7 wargi. Oh, mudah-mudahan teh nyerang marukan gen. Nah. Ieu teh wargi mun ieu mah lamun misalkan teh aya mah jeung kana musim hujan saberesna di sawahan teh biasana sok di balongan ka daerah dieu mah. Ngan asikna di lemur dilan lain naon. Jadi asa di Texas gitu. Asa di Amerika Serikat. Jadi angin ge di dieu mah. Wah. Angin naon teh tornado cecek kitu teh mah. Kepas. Bayar ada poek mesan. Baik. Nah, udah. Saja silaturahmi lapangan sa Pak Haji Mansurnya. Pak Haji Mansur. Oh, ayo silaturahmi samaruk meureunna disampeurkeun. Moal riweuh. Sok nya. Ayeuna mudah-mudahan insyaallah teh bojona oge nepi gugah teu damangnya. Ya. Mudah-mudahan cing sehat sabaraha bahari deui. Dipaparing panjang yuswa. Kira hajat cenah. Halo. Hajat beunang ngapreak. Tapi macam ding hujan malah urang teh. Jadi segala macam sesuatu, segala macam kegiatan ge umpami dijalani dengan non ayo teh non ikhlas. Karena cek paribasa usaha mau mengkhianati hasil. Asal pinter-pinterna urang cek aja ya Pak Haji Nono. Iya cuaca kieu ye pantesna naon? Nyawa. Nah, halo do. Halo do. Hari pelakan bonteng, alhamdulillah terus 7 kali panen. Nah, jadi untuk khusus ke pribadi itu teh wargi. Jadi untuk khusus ke tetangga di gitu kan. Jadi kan Bubuk. Lurus jalannya. Oh, belok ke kiri ya dia. Jadi meskipun istilahnya naon anu ngalewat kebenaran ngalewat mah sekrajen kan gitunya jadi badai nyetrok lah kadang ulah salah lain nyetrok gitu lain gitu. lain ngetrok. Jadi rezeki teh keur sararea ternyata nya cukang lantaran nanti Pak Haji Nono. Pak Haji Nono ngebon bonteng alhamdulillah wing pan boro-boro ngebon bonteng tanahna ngan boga 3 pot di imah tapi Pak Haji Nono anu melak bonteng pan teburung we. Iya gen uang gitu nya. Understand now you know bonteng Long Timun mister. Oh. Timun. Oh, tuh. Warai. Long timun ya green. Warai orang mana? Dah. Yang diturunkan. Kemana we? Lah. Iya. Nah, diturunkan di dia tuh. Tapi benar gini lamun orang nyaritakeun masalah rezeki Masuk. sebenarnya orang tuh bisa ngahak kita karena rezeki eta teh ya bajunya gitu bajunya nah Salah apa kemana kan dia Ya. nah negara sapan hari Munur. munur weh munur Munur. atau napi aya tempat muter itu Oh, jauh bisa. jauh munur weh oke abi rek ngadoa heula aja soalnya mundur gitu apaleun ya tok. Nah, sekarang kita sudah sampai di pademukannya pagi. Oke, suasana hujan gitu. Tapi tenggirangan Sumanget tanpa sama. Nya. Nama udah sekarang berapa? Nyangka. Iya, mau yang kepang teh, ini kedamang. Lagi. Ini salah sepuh kuring. Ya.
mudah-mudahan mungkin di duluan sadayana mudah-mudahan pangasa buaji cing ela dia katipan nyawa cing sehat we sareng berharga punya itu alhamdulillah terus laksana tepang sareng bulan di Indonesia ieu laksana sebaik hujan gitu tanya tapi tinggiran semangat buajinya nah itu insyaallah urang ngobrol-ngobrol sareng buaji oke rekan-rekan anu kalesan dina siang jeung giring mari riweuh ka pangasa buaji. Oke. Kedah kumaha da sami atuh di ditu. Kabalasan ieu. Iya, sami wae. Naos nama urang di ditu, berarti nya keun wajib urang giring ka ditu kumaha di ditu hujan. Gitu. Urang ngobrol di ditu, urang ngopi dan sebagainya. Ayo, Bu di kantina kapain kenapa? Hari cek dina keterangan ini jelas bahwa lamun urang naon teh ngagedekeun silaturahmi eta teh manyangkeun umur jeung ngajekeun rezeki teh bener lamun jiran teh ini teh imah moal meunang ganas sok bener alhamdulillah tuh panya aya daek ngalengkangkeun da pasuku mah ti imah alhamdulillah pan urang teh meunang ganasnya alhamdulillah beres sudah nih mah naon teh lamun menang buka-bukaan sebenarnya saya puluhan tahun teu panggijeng kieu nya tapi urang ai daek butuhnya istilahna silaturahmi kan teu melak oge urang teu burung we nya Baji alah tah pergi ieu pangarsa Bapak Haji nah Pak coba jadi Pak, aduh. Oh iya dah. Kita namanya diobrolkan, teh. Hari kurang kerasa mah kita kan ngalengkakeun apa suku teu burung we geunya. Tapi ieu turis kadang-kadang karti. Anak ocieun mah. Aduh, alhamdulillah. Sanajan cuaca jadi pas gitunya. Urang teh pas datang, pas hujan, pas aya ocieun. Wow, baru kan ke. Kayak gitu. Ini pokoknya urang tahun bilang mah galakeun silaturahmi. Tong liwat Kang tos lah. Pepen tos liren atraksi nama. Biasana mah gratis. Lanjutnya. Biasana lagi lamun teh. Teuing aya urang kota sarua. Lamun nuang nangka geuning ya. Urang teh nangka ka jeung sakeureup minyak kalapa nama. Separapat setengah kilo mau ditampak gini nah nah itu geus papasangan lagi jadi teuing urang kota mah aya di lembur mah kitu lamun aya nangka pasti aya minyak kelapa gitu jadi geus papasangan ibarat anu hajat jeung hancip nih nya ya aya nu hajat aya hancip selengkap lamun eueuh drum aya drum gitu kaleresan nangka nyana minyak kelapa aya drum oke nyono biasa no iya tok coba nu pesona di mana di Paji di Tampi ya Pajinya nya kamu lagi masih di Italian oh Italian ya sementara lamun urang ngadak melahak sok bayang tuh balikan di wae gila ya ya mana lagi yo entengnya ya mah enteng merukan ke bawa burung katua nggak jalan dulu mau coba eta teh urang teh jeung tegang jeung naon Pak naon gegebegan kudu mau kadang-kadang kan bogaan mah oh meuli bogaan mah meuli mau pakelan apa jadi mata patut disyukuri lah nya patut disyukuri segala rezeki anu istilahna mah geus katarima oke minta itu turis ngarti understand tadi geus ngabahas bonpe ayeuna aya nangka nah langsung dia dadakan itu nah naon sih itu mah mun di cuma duren oh ieu teh durena urang Sunda ala waras teh ku geuning tah nini wing mah baheula lamun ieu nya dibere wadah keur ieu na teh tah
sikina teh sok dipulung terus di naon sih di renosnya apa ajinya di perkedel. di perkedel lalawara teuing matat mending kena jadi doma doma mau mabuk ieu sikina ka itu barukan ke nah kadang-kadang wing sok dibeuleum asup-asupkeun kana leboningan cing balaledu jadi teh oh pagi tuh ya pagi nono kalah aja aduh Eta kita bisa. Kamu jauh karena minyak iya tah. nah This is semangka. Gitu-gitu Tah. mau cepol. kumaha lagi Iya dina siki bulan siki ieu tah. nya Digi siki sih karena iya tah teu kena minyak kelapa. oh gitu Tah eta. nya eta teh tip ilmu orang jadi ya sikina teh Di bulan ku eta apa tah eta ku saat itu gitu. oh gitu Nah, jadi teu dia keceplos ya. anu tadi diuapkeun banyak Salah. Gak ada nih wargi. nya teh cepet tapi minyak Kan itu tadi biasa. Kanu kieu na tah aya tah ieu na tah. oh Busa na murah nu teh. iya na tah Eta Ah, eta. oh ieu teh Nah, eta minyak eta teh. minangka Jadi, itu obat penawarna Penawarna. nah tip anti nah ieu teh Anti. tuh kayak gini kan alam mah. tuh bener alam mah geus nyayogikeun tinggal urangna nu mikir Tanya. itu lain nyai omongan si gadul ah dina ieu ya nyata urang nu atuh ieu da ieu ya Contoh tong bari lalajo. No, kulumut bisa lah ngelakuin. nya Kai payung kak. kulumut ngaranna teh hah kulumut da bener Mbak, saya tak kayu. tah Ya, lagi ya, kayu ngalan. nah lukieuna bisi wargi tarci anu seneng nangka ye da teu mungkin pannya urang teh ayeuna lamun misalkan belenyeng yang nangka ka kebon terus ngadadak neangan minyak kelapa kan teu mungkin ternyata ieu tah Tah eta. ieu obat penawarna teh nah, jadi ieu teh supaya si geutana teh napa nya Kenapa? pajinya tuh abi ge ti Pak Haji dia tip atau teh lalawar teh mahal ilmu teh sok atuh Ah, tadi dia malah tara kaliwat. tuh tingali anu tara kalibat Dia mah tara kaliwat dah. wargi sesungguhnya kenikmatan itu tidak bisa diungkapkan nah, sok kami wargi anu ngerti sok komen anu teu ngarti sok komen da boro-boro wargi tarsi dilan sorangan teu ngarti ngomong naon ya anu pasti di kabagian tanpa soranginya rena dina siang ieu dilan geus sonten suruh kerjaan atuh punten wargi sonten tos sonten suasana beringet serep hujan tapi da nanti istilah nama dinikmati gitu nya karena hari hujan teh naon hiji barokah lalawan teh soalnya kan ke kaum patani mah wah lalawan teh ciga kamari kan halodo panjang gitu kan gersang tetanen nya hampir loba lah itu kejadian gitu tak ayeuna hujan dia mudah-mudahan sing mawa barokah keur urang salarea ciga ayeuna salah saeuna tangtosna dilan aya di rorompokna pangaresana Bapak Haji Mansur silaturahmi ka pangaresana Bapak Haji Mansur kali rendengan alhamdulillah tangtosna anu tadi teh anu pernah dibahas bahwa lamun urang naon kalau bakal silaturahmi teh manjangkeun umur jeung ngarobakeun rezeki alhamdulillah tadi nangka tah bieu geus dipanggoreng itu naon deh bebek packing lalawaran teh terus ayeuna di lebat aya balado aya balado gajah gajah memang gitu tah dilan meresep silaturahmi seperti kieu karena kieu ya naon sih naon istilah nama da naon sih teu ngajekeun waktu gitu nya lamun misalkan urang istilahna model ayeuna urang silaturahmi gitu tanya karena
ai dulur itu tong soan bahasa Indonesianya jadi sok aya paribasa nih batur jadi dulur dulur jadi batur talamun si Aji jadi namanya jadi lutung jadi jadi CRP gitu. Jadi intinya mau wargi Tarsi dimanapun anda berada nya pokoknya mah naon rakatkeun tali silaturahmi ya gedekeun silaturahmi teh lalawara teh karena tah gitu gitu warginya. Jadi tuh boleh anu teu acan subrek sok di channelna Cetar Sino Enggal. Subrek orang mana? Hah? Orang mana? Nah, Cirebon subrek. Subrek. Cirebon. Cetar Si channel ya, Cetar Si official mah. Ya Cetar Si channel. Pergi pokoknya mah. Eta teman orang-orang iya iya nah teman cote keur hirup da sanes abi nu mencit mah taya ya iya kudu tanggung jawab taya nu mencit nah jadi kieu ya warga ya salares nama jadi di lantai kenging ulem mah nah dina tos sababaraha hari kapengkernya tuh dulu minggon ame tiasa kadongkapan ayeuna lain istilah ngamorekeun nya cuman kan situasi sareng kondisi cuaca lalawara teh ge bubuhan ya Pak Haji Nono kan Pak Haji Nono kama hayangna mah kisuk-kisuk macam Pak Haji Nono kela naon keur panen bonteng beres ngepak mantuan heula ngepak bonteng itu kudoa gitu dai mantuan secara langsung mantu tah alhamdulillah kita tadi geus disugemakeun wargi atuh gemetak sok contoh dilang pokona mah urusan silaturahmi mah kitunya kan nya gitu anu tadi teh dan senakrat dina katerangan ge bahwa silaturahmi teh manyangkeun umur jeung ngadegkeun rezeki tah eta di imah mah teu boga hayam sesemplek-semplek acan di dieu kadar bebek peki nah gitu nah ayeuna itu dipapaksa di gegeroan tadi bargi terus disagikeun balado entong nah sama acan ieu itu jadi proses kene ai sabenerna mah masalah sama mah da ai di lama kurang resep nya sama mah ai penting mah nu lada we da sireum hideung ge sireum hideung ge lada bener nah gitu lagi gitu nya pokona mah kayak urang cicipi kumaha baladona nah sarua jeung balado Mang Jaja Solmed soalna Mang Jaja Solmed teh ayeuna manehna bisnis dina bidang kuliner ayeuna teh manehna teh dina balado entong kunaon can nyobaan mahal tapi insyaallah oke urang nepangan Kang Jaja Solmednya sok sanaos rarai serem karesepna obrut tapi masakna mau juara. Nah, sampingan tos proses itu sambal. Nah, udah beren ini nyamal itu nu nyamal istri pamaget. Berarti itu sambal jaluna wargi. Nya, itu teh. Beres. Sambal jaluna. Oke lah, asa kurang lengkap anu tadi teh nih. anu mana Anu tadi nih. Jadi lamun aya pan pasangan di dunia teh, ya. aya beurang aya, penting aya halodo aya, hujan aya hujan. Aya nu hajat aya, nabuh itu hajat aya nu hajat aya hancip. Jadi asa lengkap temun aya hancip, eueuh drum. Ini drum dia. Ayo. Adio. Tadi deh. oh drum itu drum anu asbal drum teh da loba drum teh. Jadi wargi alhamdulillah cupang lantaran akang kepennya. Cupang lantaran akang kepen. Alhamdulillah janten ieu mah urang naros we kesan-kesananya, kesan-kesana. Nah, jadi kieu wargi ya. Sabenerna mah ieu teh tatanggaan ieu teh sabenerna mah cuman nu tadi teh nya tak kenal maka kata saya. Nah, berbahasa seperti itu. Jadi kieu sebenarnya itu tetanggaan ukur kapisahkeun ku Citarum. Cepetnya.
ger dilan disangka orang Sumedang gitu. Ternyata si Akang sareng Kang Pepen teh wow dali terus teu ieu deui gitu. Hiji waktu nah dilan harita keur gering kapeto ceu dampang nyupirankeun naon ieu mawa naon deui mawa pare derek dekatan si Akang teu apa cek urang mah naonan ke jeung nyetel cetar sih banyak gitu cek urang gitu ya cetar sih jeung keur gering jeung naon tapi nah nya cukang lantaran teh alhamdulillah ternyata deket-deket anak taleus cek abah teh mah cek paribasa teh mah ternyata ieu teh tatanggi gitu alhamdulillah dina sabarus kapongker nya anjeunna teh hoyong kasimpingan alhamdulillah dina siang ieu alhamdulillahnya gitu mudah-mudahan Bu Haji si sehat amin atuh naon anu partisipasikeun kadilan cideng eta berulang amin tah ayeuna ieu hiji we urang harus ka Kang Pepen oge tah urang mah poho deui Kang Sandi Kang Ustad we. hah Ustad we. Kang Ustad urang mah iya Ustad geuning teu moon tah Kang Dayat ya Kang Dayat kan salami ieu Kang Dayat nonton konten-kontenna Cetarsi official nya terus naon teh tantosna nitenan tiap-tiap konten cing kesan-kesana Kang Dayat kumaha mengenai eta konten eta Ya istimewa mah ciri khasna mah iya Kang jadi jarang lah anu model artisnya penyanyi ya nari sareng bari nyanyi sareng joget gitu kan jarang seorang kan dikodobat tak eta istimewa mah ciri khasna aja lagu istimewa teh unik teh lagu jadul itu dibawa ka musik nu ayeuna gitu intina mah eta ciri khasna mah numutkeun Kang Dayat seperti itu berarti panginten alhamdulillah tiasa katapi ku Kang Dayatnya nah gitu janten wargi tah kesan nanti Kang Dayat seperti itu tah ayeuna naon teh muncul bahasa keren nama harapan ti Kang Dayat untuk seorang Cetarsi kapayuna Kang mengenai dina non dina konten-konten lagu Sunda hoyong seperti kumaha ya pemutiasa mah pertahankeun we ciri khas Cetarsi lagu-lagu lama dibawakan musik ayeuna gitu tah eta istimewana teh pertahan kita jarang-jarang enak kan percuma ayeuna lagu model anyar ayeuna anak gampang jadi gampang lawas lah tapi lagu dia bisa sebenarnya tiasa lagu lawas dibawa ke ayeuna tah eta unik teh ya gitu wargi ciri khasna teh apakah statement orang teh ngomongna gitu dah statement ti Kang Dayat sami sareng wargi Tarsi anu aya ya dimanapun anda berada ya tinggal tulis di kolom komentarnya nah itu atur Kang Dayatnya sami-sami tak ayeuna ya mohon ti pupuh Gunung Cicir teu ngomong ribut ya ti Kang Pepen untuk konten Cetarsi anu salami ieu anu parantos istilah nama disuguhkeun antara pitos dieukeun di upload tah kumaha menurut Kang Pepen nama lah mantap we cek Kang Pepen mah mantap we singkat padat teu kaharti kayak gitu ya Kang Pepen ya tapi pak itu Kang Tos nama hatur nuhun sami Kang Dayat khususna oge ti Kang Pepen Kang Tosna ulah naon istilah ulah bosan-bosan ngadoakeun ulah bosan-bosan ngarojongnya amin Kang Dayat cing langsung jeung dina usahana panjang siswa oge Kang Tosna nang teh ulah bosan-bosan ngarojong ka channel Cetarsi officialnya oge anu enggal aya Cetarsi channelnya channelnya siap insyaallah nu enggal nah nu enggal janten disubrek lah eta subrek oke siap pergi dalam ngobrol mau aya tungtungna karunya Pak Haji Nono oke Pak Haji Mansur ngantosan urang cobian kumaha naon teh rasana ieu balado ento hasil Kang Sateri teh Kang Abar Kang Abar lalawara teh nya urang cobian urang hebat ayo Pak jadi ulah cenah cet beja
lamun Bapak Haji Mansur teh coba entok jeung bebek packing. Ya siap. Ya. Iya, ngarino sila. Aduh, setarsin ya. Jemput tuh itu kemana ya? Ada ya. Bu, ayo sarang Bu. Kermusuk anggur. Sarang anggur betul ya tuh. Anggur itu. Ingat supaya Bulan. Oh, biasa kenal. udah asik mah katanya. Bu Haji, ayo sarang Bu Haji. Cari foto Masak sos bantu tuang kalau sana saya aku ades macam mana Haji? foto saya. Nah, kali ini mesti cari War kita sih dimanapun anda berada, sekali ini juga dua anak kangen budian, mudah-mudahan cindera sehat namanya. Amin. Coba yang iswa, tangkosna, yang hari bos bodong, panjang guru gerah hajat. Lu penting gua mama sehat, namanya. Banyak iswa, tangkosna rezekina kami naon berlipat ganda gitu, amin. Pak Kanisnya, amin. Ngomong tadi pada gitu. Nah itu tujuh Sumanggur, jadi sarangan Bu Baladot ya, mana ayo Obat corona. tak itu obat corona lah orang ini. Kela, mau patos iya naon biasa menyebabkan di obat corona. Di mana ciri-ciri apa? Sorry. Kan ya ibu loloto. Ya. Pada teningan sih. Jadi araringkang. Pada teningan. Jadi araringkang. Tah. Iya pemina. Nah. tukang balado. Benar. Jadi nanti cek saha lamun masak teh awewe unggul. Nya ternyata sia kangge sok sanaos katingal. Ini nggak sama jalunan. Lain sambal jalunan lu tadi teh. Oke, siap. Oke, Rupina. Urang non pas main tanya. Ya. Ayeuna teh sae pami urang barang buang bari cumarios gitu tanya. Tah gitu. Rupina sono kapatok watos teh parat kumangsa. Insyaallah tangtosna nepangani dina video nu salajengna masih di channelna Cetarsi Channel. Insyaallah sarengsena nepangan bagi insyaallah nepangan wargi Tarsi anu sanesna oge. Tah ayeuna simkuring mangkar heula da sae payun nepangan sulang cumarios wae. Da ini mah waktu sulang buah. Atuh begituna urang cobian ieu para runutan teh ya. Nah, janten sakali deui ngemutan anu teu acan like mangga like, anu cacat subscribe mangga subscribe, anu bade komen aya di handapna kolom komen. Nah, biasa di komen nya. Oke, Rupina. Gila sejam mengkat. Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh.